kemudian diturunkan cai hujan. Kulantaran cai hujan diturunkan, urang bisa mandi, bisa kokobok, bisa kokocok, bisa nyawa, bisa minum. Pernah urang milu mantuan Allah nyin cai hujan. Nah tuh kadang diberi cai hujan urang ambak-ambakan, wah banjir. Ya banyak acara, ieu penting hujan teureun-eureun atau suka-suka Allah milu mantuan ge kitu. Kulantaran cai hujan diturunkan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, tatangkalan janara di buah paru cungul di ditu di dieu. Aya buah jeruk rasana amis, aya cayan. Urang pernah miluman Tuhan Allah ngagulaan jeruk itu. Pernah miluman Tuhan Allah nyayan jeruk tebu. Nah tuh ibu lamun meuli jeruk ka pasar, jerukna haseum dicarekan tukang dagang. Haseumang tukang dagang lain nangieun aing ieu mah. Kabeh diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ti mimitik cecene takokak jengkol peuting rambutan duren manggah dukuh